lain gal aing mah ya dengekeun goblok dengekeun aing teh nya. Jadi kieu aing ieu tentang MBG. Nyaho MBG? Apal. MBG teh berarti eta teh datangna ti Pak Presiden Bapak Prabowo. Iya. Dengan menyatakan bahwa MBG itu berupa makanan yang bergizi. Nah, cek Bapak Presiden. Ayeuna aing rek nanya. Arek aya gizi ti mana atuh ukur korma 3 siki nya. Nok kue anu 2000-an. Ti mana gijina atuh? Tah, Pak. Nepi ka yang bergizi teh naon? Anu bergijina mah da nya eta we anu korupsi anu bergizi mah anjing, anu korupsi we anu bergizi da eta ka budak sekolah mah boro-boro bergizi. Pira korma anjing meuli we anjing di pasar saungkus aing 3 biji atuh pira ge nya. Di asrama aja juga banyak ya. Heeh, gitu. Jadi ayeuna kieu gal, gara-gara MBG enggak ada yang kebagian gitunya. Enggak diambil lah. MBG banyak yang enggak diambil gitu mungkin ku para orang tua. Ayeuna teh loba jelema anu rek main bedo gal. Garut goblok teh. Gara-gara MBG teuing aing ge teh aya dina piti euy eta teh. Gara-gara kitu, gara-gara teu diambil MBG-na ribut goblok main golok. Tah eta bergizi anjing. Jadi nanti lain bergizi kalarek main bedog goblok di mana gizinya eueuh gizina anjing tah eta pegawai anu nurus tunyung gitu atuh cek aing ge rek gizi kumaha kormat 3 dar ayeuna teu dicokot rek garelut aduh kumaha ieu Bapak ieu tah tolong diurus ka pegawai anu diharanap jadi ieu teh saling potong gal ti luhur 2000 turun ke handap 1.500 turun di 1.000 turun gope lah kan tah habis lama-lama tak eta gijina teh anu beak teh goblok gijina teh beak ka handapna teh kitu da eta loba anu di cokotan bukan gizi itu mah. Hah? Gizi Korupsi anjing eta mah bukan gizi aduh tah kulantaran naon kan eta teh kulantaran pegawai MBG teh eta tarang ngararopi jadi emosional gitu gara-gara meureun orang tua teh dicokot MBG teh anu bergizi teh jadi amek maneh teh